medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun tiga lurah 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Konsleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia kamari teh Mang Odek anu penak sareng akhiran gawulung oge anu sanesna anu seja ngabujeng ka alas waringin negrakeun rarancangna kanggo ngabebaskeun Wisrawa tina cangkreman pihak alas waringin. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios Putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Arspati. Wargi Dahlia saterusna Mang Odek nerangkeun naon anu bakal jadi rarancang pikeun ngabebaskeun Wisrawa ti pihak alas waringin. Ta jadi kieu ki si garang larang memang kudu buru-buru ngejat ini. Carana aki kudu katingali jadi barjaya anu keur nyandangan tatu di jero anu berat. Alatan tarung jeung Nyai Garniti anu ayeuna aya di babakan Balapati teh. Saterusna aki anu nyamar jadi barjaya kudu terus mapanas hatena si garang larang sangkan muntah panas hatena amarahna bedah anu akhirna ini tas si garang larang teh pastina ngajakan si Rugul Waru jelas ari ka aki mah jelas anu nyamar jadi barjaya manehna moal daekeun ngajak apanan keur nyalang tatu di jero lin gitu tah geus beres gitu terus barjaya palsu alias akhiran gawulung teh terus ngajakan indit ka Nyai Wulung bari nyebutkeun yen panggih jeung hambali anu keur leureuh di salah sahiji tempat kangaranan rek dipanggihkeun sareng den hambali mah pastilah Nyai Wulung jol nyantok geura. Tah di lebah tempat anu engke ditangtukeun ku urang Nyai Wulung bakal dilumpuhkeun ku jang santana. Geus beres kitu mah tinggal dibawa we ka paguron macan bodas. Tutas kitu mah tangke urang dagoan kumaha sikep jeung tinakan pihak ti alas waringin. Kitu tah. Kabehanana katingali ting haruleng sakedeung. Tutas merhatikeun kana caritaan Mang Odek anu negerakeun rarancangna mangsa ngalakukeun reka perdaya ka pihak alas waringin. Akhiran gawulung nyerengeh seuri bari unggut-unggutan terus kedalisan ditujukeun ka Mang Odek. Hebatnya an pinter oge ta Mang Odek teh. Bot bisa eta boga pamikiran nepikeun gajinya.
Terus terang aki mah teu pikiran nepi ka lebah dina nyaan ari ngadenge rancang kieu teh aki mah inget ka si Konceleng keur zaman babarengan ngalakon. Ya kumaha ayeuna cek hidup Injani maksudnya. Pawiraos emutan abdi naon anu disaurkeun ku Mang Odek aya lepatna upami dicopi. Janten abdi satuju kana naon rupi anu dijelaskeun ku Mang Odek nembe. Kantun wih deui we eta mah ka aki. Nah memang bakal tiasa sigarang larang kabujeng angkat ngejat gesan anindak Nyai Garniti. Mohon rancang urang tangtu bakal aya dina kelancaran ki upami kitu. Cobi kumaha numutkeun Kang Hambali sareng Kang Janaka. Pamikiran Mang Odek bisa diterima. Akang ngarojong Injani. Janaka oge milum cumarita. Terus terang abdi ngarojong kana rancang Mang Odek. Sabab salila abdi hirup di lingkungan Alas Waringin memang apal adat sigarang larang lamun di papanas hatena geus moal mikirkeun deui naon-naon pasti bakal indit saharita keneh pikeun ngalakukeun tindakan. Jadi rancang Mang Odek memang kawilang tindakan reka perdaya anu ampuh Mang. Ulah waka muji heula ieu. Komo disarwakeun jeung Ki Konceleng mah. Ke ayeuna mangrek nalek heula yeuh ka Jang Santana. Jadi engke pancen ngalumpuhkeun Nyai Wulung teh bagian Jang Santana yo. Tapi kudu diusahakeun kudu sakali jadi hartina ku sakali geprakan. Kumaha sanggup jalu? Ya sanggup atuh Mang. Bener lah, beres pokoknya mah urusan anu kitu Mamang. Percayakan deh kawingonaan Nyai Wulung mah. Hade ta. Janten upami sadayana parantos aya dina kasapukan nya ayeuna mah urang laksanakeun be eta rancang teh ki. Ngan ka hade yo. Aki kudu bener-bener ngayakinkeun dina pura-purana nyandang tatu di jero anu cukuparna mangsa tarung jeung Nyai Garniti. Bari caritakeun. Tadi nama ngalakukeun tindakan teh demi bela satia ka sigarang larang gitu. Tapi salianti Nyai Garniti mampu ngelehkeun Barjaya teh oge ngahina jeung nangtang ka sigarang larang. Taku cara kitu geus bisa dipastikeun sigarang larang bakal buru-buru ngejat indit ka babakan Balapati. Sanggeusna asak badami ngeunaan rancang anu bakal dilakukeun harita. Saterusna kabehanana arindit ninggalkeun eta patempatan. Puguh memang masih kene jauh ka daerah Alas Waringin teh. Tinggalkeun heula anu bakal ngalaksanakeun rancang geus sanyangkalak Nyai Wulung ku cara merdaya sigarang larang. Caturkeun harita Nyai Garniti anu terus lumampah rek neangan tempat anu suni keur numpi diri mangsana hayang ngaronjatkeun ajen kasakten anu kacangking ku dirina. Geus kitu be kabeneranana meureunan Nyai Garniti waktu ngaleureuhkeun kacape bet ngadon leureuh di warung Bioci. Dina obrolan sajoroning Nyai Garniti leureuh ngeusian beuteung anu lapar bet kasabit ngeunaan Wisrawa anu majarkeun geus jadi tawanan pihak Alas Waringin. Puguh be Nyai Garniti kaget anu lain di kieu na ngadenge beja saperti kitu. Nyai Garniti nyelang nginum heula terus neuteub seukeut ka Bioci sarta nyarita. Ke terus terang kuring kaget ieu teh ngadenge beja ngeunaan Kang Wisrawa jadi tawanan pihak Alas Waringin mah. Nah bener eta beja teh atawangan saukur beja anu kabawa ku angin. Sanes beja anu kabawa ku angin yo mah. Nanging memang kitu kaayaanana.
Sumun atuh da keur bioci mah eta Den Wisrawa teh apanan kantos di dieu. Dupi Nimas nah sapertos kaget pisan geuningan. Nah uninga kitu ka Den Wisrawa. Atuh puguh bebi, dari kuring kawilang geus henteu asing deui ka Kang Wisrawa mah. Malah Kang Wisrawa oge pasti kungsi nyaritakeun ngeunaan diri kuring. Diri kuring anu katelah Nyai Garniti ti babakan Balapati. Oh sumun. Janten salira anu katelah Nyai Garniti teh pangintennya. Laras telepat Den Wisrawa waktos di dieu kantos ngobrolkeun ngeunaan kaayaan di babakan Balapati. Nyamuhun me atuh nuhun pisan ditepangkeun. Terus terang kuring temikeun lamun Kang Wisrawa nepikeun ka kudu jadi korban urang alas waringin mah. Jadi jelas ieu beja teh memang geus pasti yen Kang Wisrawa teh jadi tawanan di alas waringin bioci. Ih sumuhun leres anu matak bari sajeroning tunggu warung teh ari pikiran mah teu bisa tenang ieu teh ngabayangkeun kaayaan Den Wisrawa sasat aya di kandang macan nya da kumpulan jalma jarahat atuh di alas waringin mah salira oge langkung uninga panginten. Lamun kaya kieu mah diri kuring kudu balik deui ka babakan Balapati ieu mah. Kangaranan datang ka alas waringin tangtun teu bisa sosoranganan. Kang Wisrawa kudu ditulungan ieu mah bi. Nya nuhun be atuh upami salira Nyai Garniti kagungan emutan bade nulungan Den Wisrawa mah nya mudah-mudahan be atuh sing tiasa ditulungan. Janten ayeuna salira bade mulih deui ka babakan Balapati gitu. Bener bi, kaayaan Kang Wisrawa teu bisa diantepkeun. Diri kuring buru-buru ngalakukeun tindakan. Kudu ieu mah kudu bisa dibebaskeun Kang Wisrawa ti alas waringin. Kuring pamit ayeuna mah bi. Rek mulang dewe ayeuna mah ka babakan Balapati pikeun ngajakan murid-murid kuring rek diajakan ka alas waringin pikeun ngabebaskeun Kang Wisrawa. Ngadengi nasib Wisrawa anu saperti kitu mah harita Nyai Garniti jadi robah deui pikiranana. Leuwih hade balik deui ka babakan Balapati terus ngajakan sababaraha urang muridna pikeun datang ka alas waringin geus nulungan Wisrawa anu jadi tawanan pihak alas waringin. Catur di jalana nu jelas waktu Nyai Garniti datang ke babakan Balapati kaget anu lain di kieu na ningali kaayaan loba murid-muridna anu jadi korban amukan si Garang Larang. Beuki muntab panas hate Nyai Garniti pikeun ngadatangan alas waringin rek nyieun balitungan. Saterusna Nyai Garniti ngumpulkeun 8 urang muridna anu masih kene jag-jag waringkas sarta sanggup ngabantu Nyai Garniti pikeun miang ka alas waringin. Nyai Garniti netep seukeut ka 8 muridna bari terus nyarita dina sikap anu tandes. Kanyataan anu lumangsung tur karandapan ku dulur-dulur Andika lantaran pokalaku si Garang Larang jelas ieu kaayaan teh teu bisa diantepkeun. Ku ayana kitu urang kudu ngayakeun balitungan jeung si Garang Larang. Manehna kudu narima balesan ti pihak urang anu satimpal. Teu kudu sieun ku si Garang Larang. Diri kuring anu bakal nying hareupanana. Andika bagian usung esangna nyata anggota karaman alas waringin. Nyai Wulung bener-bener geus gilig pikirna. Geusan balitungan jeung si Garang Larang anu geus nyieun laku Rajapati di babakan Balapati. Murid-muridna anu jadi korban kagarangan si Garang Larang kudu ditebus ku nyawana si Garang Larang. Kitu tekad Nyai Garniti dina waktu harita. 8 muridna nganyatakeun diri sayaga diri geusan marengan. Sanajan nepikeun ka bibilasan ngadu jiwa tayabayana paribasana. Salah saurang di antara murid Nyai Garniti anu 8 urang teh nyarita ngawakilan anu sajena. Tindakan si Garang Larang memang kudu dibales Nyai Guru. Keur ngabuktikeun yen urang anu aya di dieu patempatan. Lain jalma anu gampang kitu bae pikeun didudut nyawana.
nu diharapkeun mah aya deui kajabati Nyai Guru mampu ngabinasakeun si Garang Larang. Ngan ajen kasaktena memang luar biasa anu matak Nyai Guru kedah salawas-lawas pada. Hal eta pisan anu jadi penasaran keur diri kuring. Anu matak geus ulah kapalang ayeuna mah. Geus henteu kudu risiko pati rempan ku acal. Urang sakabeh sayaga diri pikeun ngadu jiwa sanajan nepikeun ka kudu ajal binasa paribasana. Sanajan bener-bener si Garang Larang punjul ajen kasaktina, tapi diri kuring boga pecut wisanaga. Jadi cantang tuh si Garang Larang mampu nahan keampuhan pecut wisanaga kuring. Hayu, ayeuna mah urang pada miang poe kene pikeun nuju ka alas waringin. Harita Nyai Garniti geus teu micen deui waktu. Harita terus ngajakan 8 orang muridna pikeun ngayakeun balitungan jeung si Garang Larang anu geus ngalakukeun tindakan sawenang-wenang. Wargi dahlia urang caturkeun harita di alas waringin. Nyai Wulung jeung si Garang Larang katut Sidugul Waru keur narima kadatangan Barjaya palsu alias Akirangga Wulung anu ngagunakeun elmu sinangling jiwa teha. Kabehanana pada kasamaran panenjona. Barjaya palsu lempang rumanggieung bari jumarijeg sumengir nahan kanyeri bari teu weleh nyekelan dadana anu belah kenca. Nyai Wulung anu harita keur cumarita. Jadi maneh teh tarung jeung si Garniti nya. Si Garniti anu aya di babakan balapati teh ya. Terus ayeuna maneh nyandang tatu di jero alatan eleh jajaten ku si Garniti gitu Barjaya. Nya bener gitu Nyai. Anu matak tadi nama hayang nemongkeun rasa bela Satya, tapi kalah ka kieu gedingan anu leuwih teu ngeunah nama deui ngahina jeung nangtang ka Nyi Garang. Mana cenah si Garang Larang anu garang teh ku diri kuring bakal dijadikeun emping di wajak nepikan pejet cenah duh bejakeun cenah ka si Garang Larang. Urang ijen nepikeun ka aya nu ngajampana jadi bugang. Aduh jauh nyeri kieu dada teh. Si Garang Larang katingali ngahek nahan ka ambek tetep seukeut ka lahan kosong bari terus nyarita. Haram jada sia. Aing aja didatangan eta mangkluk Allah. Ayeuna nangtang ka aing. Aing rek diwajak-wajak dijadikan emping. Hah. Yang modar ta mangkluk teh. Si Garniti memang kudu dipodaran ku leungeun aing sorangan. Wawaniana nya capek kitu patut ka aing diparagatkan sia nyawana. Aing oge jadi sabal yang ngadengina Garang. Jadi mengpeung haneut keneh kajadianana mending keneh perenan ayeuna keneh deuleu eta mangkluk teh. Montong dibere deui ampun Garang. Waing memang geus moal dibere deui ampun deui sia. Beungeus montong dilakeun deui hayu. Urang mantau ka ida keneh waro. Baturan aing urang init ka babakan balapati urang modaran si Garniti. Luyu jeung rarancang hasil pamikiran Mang Odek teh. Bener we si Garang Larang geus teu nungguan deui waktu. Kahudang amarahna langsung harita keneh ngajakan indit ka Sidugul Waru geusan miang ka babakan balapati pikeun ngabinasakeun Nyai Garniti anu teu weleh jadi gangguan. Sanggeusna si Garang Larang indit harita Barjaya palsu terus nyaritakeun ngeunaan hambali anu keur lumampah rek kadinya. Sabab Barjaya memang geus menta tulung ka Mbah Bahlul anu boga kemampuan ilmu pamikat anu leuwih alus batan Nini Kalasuri. Dan leuwih alus lamun disampeurkeun sabab ilmu kinasihan Mbah Bahlul memang syaratna kudu kaditu. Jadi Nyai Wulung kudu mapagkeun hambali, lamun henteu hambali anu gandrung ku Nyai Wulung bisa ngalungsar di setengahing jalan.
Kitu harita dalihna Barjaya palsu alias Aki Ranggawulung teh. Aduh tah itu Jai. Aduh batak di mana ayeuna hambali keur leureuh kuring anu nyaho. Jadi mending kene urang papa gue sabab lengkahna geus teu bisa laju sigana bae geus capeun Nyai hambali teh. Sabab lamun tadi papageun bisi keampuhan ilmu kinasihan Mbah Bahlul jadi ngalungsar. Lamun nepikeun ka kitu teh Nyai, wah bahaya engke hambali jadi wah dadakan. Aya batu gede dirangkulan da panyangkana teh Nyai Wulung. Aya tetangkalan dirangkulan oge da panyangkana Nyai Wulung. Eta memang ku saking hebat-hebatna ilmu kinasihan Mbah Bahlul Nyai. Aduh. Jadi daripada engkena kitu mending kene urang papageun ayeuna kene Nyai. Nyai Wulung nyerenge seuri, hatena suka bunga ngadenge katerangan ti Barjaya siga kitu teh. Nyaan ieu teh nu diomongkeun ku maneh teh Barjaya. Lamun memang bener kitu kanyataanana, aing geus henteu sabar ya hayang geura panggih jeung hambali. Sabab eta salaki aing deuleu. Nu mata urang papageun oge ka ditu Nyai. Supaya buru-buru beres garupa urusan urang dina waktu ayeuna. Pang-pang nama sangkan Nyai aya dina kabagjaan sabab gadatangan hambali teh memang didaguan pisan apanan ku Nyai Wulung delin itu. Heueuh atuh. Ku aing memang didaguan pisan teh Barjaya. Malah aing jadi sugema hate oge yang ngadengi maneh geus hidang ngalakukeun tindakan dina harti geus ngupayakeun sangkan bisa ngalinglungkeun jiwana si hambali ku cara minta bantuan Mbah Bahlul. Aju atuh urang papageun ayeuna keneh. Bahaya atuh lamun lila teuing mah. Apanan kitu lin syaratna teh? Tah ayeuna di mana tah ayana hambali teh Barjaya? Aya di salah sahiji tempat jarakna lumayan jauh ti alas waringin. Kuring sanggeus dapat telak jeung Nyai Garniti di sangiang jalan teh ningali hambali keur diu kaleurekeun ka cape siga mana Nyai kitu. Aduh jadi lamun ayeuna Nyai hayang mapageun hambali omat ya barudak. Ulah aya nu wani-wani nuturkeun urang bisi ngagaruwahkeun hambali sabab memang kitu katangtuan anu sajana ti Mbah Bahlul teh Nyai. Jadi cukup urang duaan we anu mapageun hambali mah. Lamun anu ningalikeun leuwih ti duaan tangtu aya parobahan kitu cenah ceuk Mbah Bahlul teh Nyai. Sanajan kuring masih kene dina kayan kieu tapi demi kabagjaan Nyai Wulung mah lah taya bayana Nyai. Barjaya palsu alias Aki Ranggawulung harita kawilang bisa oge dina nyaritana. Saterusna Nyai Wulung mere parentah ka anggota alas waringin sangkan ulah aya nu wani-wani nuturkeun ka manehna sabab Nyai Wulung jeung Barjaya rek nyelang indit sakedeung aya urusan rahasia. Para anggota alas waringin puguh we eueuh anu wanieun ngabantah. Geus mere amanat kitu mah Nyai Wulung jeung Barjaya palsu alias Aki Ranggawulung terus arindit dijajabkeun ku paneteupna para anggota alas waringin. Barang geus tepi kaluareun alas waringin harita geus teu bisa ditawar deui ku Nyai Wulung kanyataan nu karanapan ku dirina teu bisa disingkahan deui. Mangsa santana incuna si Konceleng ngalakukeun tindakan dina gerakan anu memang cepet kacida lir ibarat kalangkang setan teh ngalumpuhkeun Nyai Wulung anu langsung ngalumpuruk leuleus taya tangan pangawasa. Malah geus teu bisa nyuara deui. Corelat, cileung, siu, tak tak tak, lumpuruk. Geus kitu mah Nyai Wulung dipanggul dibawa ku Janaka. Saterusna sarerea indit ninggalkeun eta patempatan anu jadi tujuan nyata paguron macan bodas. Waktosna wargi geuningan parantos teu nyekapan deui wae. Alah urang ngecakeun deui ieu seriah si Konceleng dinten ieu. Aduh, ari hoyong matras nyarengan ieu teh mung waktos geuningan teu nyekapan. Atuh sim kuring anu mancen tugas Punten Meri seja amit mundur amit mungkur kasadayana. Hatur nuhun tina sadaya perhatosanana hapunten tina samudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun kasadayana. Permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio Pantang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung gugu-gugu goyang.
Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios